nyareri awak tapi ngarit mah kudu. Halo guys, nah jadi poe ayeuna teh agak sedikit mendungnya, jadi orang erek nyen video ngarit oge gitu bisi pajakeun cenah. Ongko mah mah peternak tapi tara ngarit. Nah jadi sampai ngarit orang ngopi heulanya meh mantap gitu meh tereng ngaritna. Tah sanggeus beres ngopi, orang langsung neangan baju. Nah acan neangan baju da apan acan di baju atuh. Nah neangan oge baju panjang ya. Nah terus tong poho oge make botnya euy. Meh naon nya meh bisa ya orai orang mun kapacok teh moal naon gitu tah. Jadi mun ka arit cokor ge moal naon. Tah tong poho ge nya make kaos kaki cenah meh naon meh ngeunaheun we atuh. Karena ieu na anjing teu poho aing eta sabulah di teu make kaos kaki abong ora kene geus pohoan kieu aduh aing. Tah sanggeus kitu mah urang asa we heula aritna kitu nya. Meh seukeut biar setajam omongan orang-orang gitu tah. Tah soalna orang lain teu hayang nyanyian video ngarit teh, soalna ribet gitu, kudu mawa tripod, kudu mawa arit, kudu mawa tali, ribet we pokona mah. Ayeuna mah kusabab urang ngaritna deukeut gitu jadi urang ek nyieun we video gitulah kan bae. Padah deukeut we lamun jauh mah da embung teu hayang riba gitu kudu mawa segala. Tah jadi urang ge ieu ngarit nama di deket kandangnya masih di sekitaran kandang pada aya bangpakan we gitu imang ngeunaheun. Cik euy marane lamun keur ngarit osok digabres ti handap itu apa luhurna we hungkul kitu ngarit teh. Mun urang mah ngarit teh digabres we ti handap itulah bodoh we dihakan heug teu we keun bae meureun Santuna urang mah geus berusaha ngarit kitu nya eta mah urusan dihakan jeung teu mah eta mah urusan domba we keun wae gitulah. Urang mah lamun misalkan teu dihakan eta si jukutna ku dombanya dikasapikeun dibikeun gitu jadi teu mubah oge sih mun keur urang mah kitu. Tah meureun mungkin singkat cerita we urang geus meunang we nya meureun lah da bisi lila teuing videona tuh da bosen meureun nempona ge ari lila teuing mah. Geus meunang we sabeungkeut dibeungkeut we geus tinggal balik we ayeuna mah tinggal sare geus meunang ngarit mah. Tah hatur nuhun nya kanu tos nonton sampai ke akhir ya hatur nuhun pisan.